lang puyeng bumi alam asa muter sanes bumi alam anu muter justru bapak nuju panyawatan. Kapan saurna mabok HP bapak teh sumuhun mabok HP handphone lieur puyeng lenang balasku ngupload naon konten yang atuh da uhun sadinten teh ngupload teh 4 konten anak 2 anu yupi teh nu hai. Bagaimana keadaannya nih Mr. Jack? Ada sesuatu di depan kalian. Apa itu Mr. Jack? Permen unik yupi tah nu eta. Sareng nu kaduana adalah eta teh konten dewasa anu saurna acisna oge leuwih ageng. Saageng panto. Numatak Mr. Jack henteu weleh ngonten sadinten 4 konten dewasana 2 dah hoyong acis tea sareng lumayan aya nama upami ditaros kupun anak teh nu biasana osok didamel naon cenah ngarautan nyere sareng ngabegegan naon tapas moal dinten dijebengan tapas ngabegegan kawas naon cenah kawas kuntilanak aya nama lumayan damel terada sae karena naon cenah karena naon ngadamel konten nu matak ditarus ku pun anak teh bapak atuh syuting saur bapana teh saur abi teh casting lama-lama sinting casting sarang hiji deui naon eta teh namana casting sarang naon shooting lama-lama sinting puyeng lieur utah uger mabok nu mata kami teu upload tuh sabaraha dinten langkung 3 genep dinten panginten pamirsa ogenan ngantosan konten abdi hoyong dibebeutkeun hoyong ditonjok sira abdi ku member ku anu sok nonton kana konten abdi panginten tos alhamdulillah henteu nyen konten deui meureun ya pipusingan Mr. Jack mah ngadamel konten teh da saur mang ade ogenan cenah eta teh rada gelo nu ngadamel konten teh da anjeunna sok lalajo di ditu di Tangerang urang Cirerese sok icalan cilok di dituna pamegetna atana pisarogena Ibu Yati urang Cirerese urang Cigerdog teh rada sinting cenah eta teh ngadamel konten teh wios lah anu penting mah engke upami tos monetisasi atau sanate naon cenah artosna kumaha kertas sanes logam nan cenah kertas sok sanajan puyeng lieur tapi wayahna bae ngadamel konten deui kanggo masa depan daripada ngalegreg kadang-kadang kenging ngajual kalapa kowong malahan abdi oge bade ngadamel konten kalapa kowong sakedap deui tah eta Mr. Jack salah saurang anu ngadamel kontena konsisten tadi nama lantaran mabok puyeng utah uger sawewengi lantaran ngonten bae puyeng ninggalin HP nu matak ngonten age rada perem aya nama da alim ningali layar lebar lumayan tos aya dina TV Mr. Jack rada teu pati hideng cenah sauyos lah ieu mah da konten nami ogenan pika sebeleun
pika sebelen perep pikar sepen perep Mr. Jack. Tapi mudah-mudahan teu aya nu ngaganggu karena kalancaran Mr. Jack ngadamel konten sok sanason sok sanaos bari cung aca cangeh tah ieu mulai deui Mr. Jack ngupload deui ieu mulai deui are konsisten deui mudah-mudahan aya dina kasalametan tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.